Buktikan dongengkeun ku maneh. Ai salat teh tugasna aqimus shalah, adegkeun salat. Lain laksanakeun tapi adegkeun. Maksudna di mana geus diadegkeun nu jauh bakal dideketkeun. Nu hese digampangkeun. Contona batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tower. Adegkeun tower di mana geus diadegkeun tower aka ti dieu ngomong ka Jakarta teu kudu init mawa mobil cukup ku halau anjir cacak syariat teh Nyai cager di Jakarta Nyai ceuk urang Jakarta cager mah teu jam-jaman kan ulu jadi hartina nu jauh dideketkeun nu hese digampangkeun. Bener da wadah. Tapi kunaon atuh? Naon? Dewek mah salat dikeureueuh tapi sangsara jeung doa teu dijabah wae. Boa eueuh pulsaan. Boa meureun tara zakat. Anjir. Pulsa teh zakat. Tara sodako, tara nyieun kahadean ka batur. Kumaha lamun dewek daek sodako, daek zakat tapi teu nyambung keneh, boa teu dicas. Boa tara silaturahim jeung baraya, jeung kiai, jeung ajengan. Jeung alam. Allah. Kumaha dewek ayeuna dicas nanyakeun ka ajengan kadeukeutan kiai beuri jeung daek amah tapi teu nyambung keneh boa HP-na digadekeun rumasah henteu anjeun salat teh digadekeun kana pangabutuh anjir eta nu leuwih berat mah boa anjeun salat teh lain karena Allah karena aya kahayang ditukerkeun jeung pangabutuh digadekeun kana urusan dunya. Mana kewajiban anjeun salaku manusia? Pengabdian anjeun. Iya kana budu wa iya kana stain. Anjir. Puasa dikeureueuh. Tapi eueuh hasilna. Nya, nah eleh ku hileud. Ai puasa dina bulan naon? Ramadan. Ai hartina Ramadan pembakaran. Ai dibakar panas tiis, panas. Apa hileud? Apa? Hileud panas. Akibat teu barang hakan ngabuleun maneh. Bayangkeun hileud mun mikir tina tangkal itu tangkalna aya di Brebes manehna hayang ka Jakarta. Atawa hayang ka Cirebon mungkin teu henteu tapi manehna tapa puasa akibat tina puasa panas awakna jangan jadi kukupu bisa ka Cirebon ini tiber nu hese digampangkeun naha ai hileud aya hasilna puasana ai sia naon puasa teh kalah parasea nahan lapar wungkul zakat kalau beuki pedit sia teh beda masjid geus parang-herang siri omongkeun Allahu nya euy orai puasa manehna akibat tina puasa awakna panas megar ngora deui hayam puasa di mana nyileungleum teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas nepi ka bisa megarkeun anakna aya gunana eta hayam nah eleh ku hayam ai sia ladang puasa naon cing jauh doang jauh eta aing ladang puasa teh eta we THR nu dipelongna di THR wah digadekeun kana urusan dunya paingan teh dijabah
eta geuning panyakitna tu sangka sia ada wala pinter gitu Pak syukur sok ayeuna mah urang gawe we salametkeun negara salametkeun pamimpin urang nyaeta Gusti Yudhistira anu penting kerek diculik urang init gawe we nya Pak heuh lah urang ngampih-ngampihkeun ulah hayam sok atuh ampikeun itu bueuk nu teh kencarkeun karunya tong dikerem we cileuk alu resep dek kana bueuk teh nah make resep Pak asa nempo potongan bebeja heula ka ma hayu Cenawa sok gerak culik raja kaula tapi saacana nyulik bakal dipegat ku kaula awas mah kaula nun bapak dek berjuang heula mah wilujeng Kakang Semar Kacarios ieu anu bade nyulik Yudhistira. Nyaeta cicing di perbatasan. Terus ngadaguan waktu penting dek ngabongohan Raja Amarta. Iya hiji. Oh, hey. Yudhistira penting ke sampean bakal diculik bakal dibawa ke negara kaula Kang Sampurasun sa geuning Ki Adi aya naon ye nah jika dia daya Kang wayahna ulah dituluikeun bahaya urang Amarta canggihna leuwih ti urang aya kejadian naon maneh ieu alah mangih kareuwas anu luar biasa doh Pak Ustad Haji Ayu kesana maklum kunaon salaya ate tedaekeun pangalin gandrung hese diubaran dapuku ate tibeul ku anjang
ngagalindeng cep agil anu bager jadi pedang panyileupkeun ampun mugi aya tresna langgeng salalaminang langgeng keur salalaminang prang pring prang pring bintang midang ayah tilu ngiring hati ngiring kan miyang rek satu Allah pangpring prang pring bintang kukus jadi lima ngiring abdi ngiring ngiring abdi ngiring kang pupus rek tumari urang berebet tong kaleuweung au aris mendingan bebunderan tong tong sieun mun ngabela beban merang aritang kekembang jang keleuwih bon tiris handapeung kuning bisa tembang bisa ngawih masih tapis ngareksa diri sing tapis ngareksa diri kaget gunirahan ningali ingkang sampun prapta aya naon maneh ka dieu nuturkeun sadaya-daya magih kareuwas naon pilih akang cilaka Luy da kaula oge ieu teh aduh gegebegan hate jantung teranu ai kitu kumaha saangkatna akang teh marukana kadatangan Sema saha Arjuna jeung Dorna oh maksudna dek guguru ka saha ka raja urang ai ku raja urang teh ditarima heug cenah maneh guguru ditarima asa syaratna maneh kudu maehan Semar diteuk-teuk opat dipentas syarat dirig-dig geus caritana kaula teh marengan Arjuna ya di jalan panggih jeung lanceukna jadi korban ya langsung katumaritis heueuh we kaula ngadagoan di perbatasan leuweung teh Arjuna teh mawa Semar
Loh, ngan geus paeh geus ka- Semarna teh duka dicekek duka kumaha geus jadi bangke. nya di leuweung teh ku Arjuna teh dicacak jadi opat dipotongkeun di bulan ku lamak bodas Eta teh ya terus yang ngara-lamun saha teh Arjuna jeung kaula baina geus gadon. ngaharuleng ngareureukeun tina kacape iya meureun ngadongeng teh geus rada lila ya cekeng hayu Arjuna urang init urang nyetorkeun ieu wujud Semar ka raja kaula Doh, Leres. hayu atuh cenah durug-dug teh Arjuna heuh nyokot gemolan nah gemolan teh beut eueuh naonana wujud Semar teh aya gemolanana we nali geus eta potongan-potongan wujud Semar teh eueuh laleungitan kumaha meureun di leuweung mah da kudu aya tapakna kudu aya tapak. ieu malawon teh nali keneh paguh luar biasa bingung tah kudu ka mana neangan dek ini nyetorkeun ka raja maklum amak raja teh adatna Wah. Wah disahaeukeun wae. lamun mawa paisan kosong teh mah moal teu disiksa kaula Teu meunang bebenung. ngalalamun salila-lila di leuweung duaan jeung Arjuna no atuh keur ngalamun kitu kurunyung teh aya budak ngora ngaranna teh Nur Banyu Eta teh mencerong ka kaula jeung ka Arjuna teh saha teh eta Nur Banyu neutepe ulan. ieu cenah nu ngaran Arjuna teh ceuk Nur Banyu teh ka saha ka Arjuna ai Arjuna bari cengkat tina Cingogo heueuh rek naon gitu oh syukur atuh cenah nah eta mah jojekuk teh saha Nur Banyu ka Arjuna kana cukang irung Allah, atuh puguh Arjuna teh ngadayagdag tuang taparah deui. ceuk kaula nanaonan sia teh teu puguh mimitina make ngadagor segala digabrug ku kaula eta Nur Banyu ai sugan teh moal ngabalicet ai dihareup tangka kai gede beletuk teh sirah kana tangka kai leng barang ngareret deui eta keur matarang jamomom ngareret ka tukang Arjuna geus eueuh jeung eta satria duka ka mana Wah, eta tah kitu riwayatna mah kaula dek balik-balik kumaha kadunungan sieun diambek tangtos atuh. dek milu nyulik we ka dieu Nyarek ngagabung heeh dek ngagabung ngan kade cing ati-ati bari ka kaler geus eueuh pak. sabab kabaca ku kaula ieu teh daek intelijen Wah, urang negara Amarta eta Nur Banyu leres. atawa ti Densus 88 Rupina ulan. penjinak gadis Bom. bom simuhun tah kitu ieu boa-boa ieu rahasia urang teh geus kapanggih Kabongkar gitu. geus kasadap urang Terus ka monitor. datan nirata ngademan saha itu datan nirata ngademan eueuh pakulingan terang eueuh pakulingan terang Eta leumpang nepi ka Araraneh jelema teh nepi ka
cacat gitu. Alah, weh. Sugantennya daya Aya guru. jelema nih. Saha satria? Ngaran kaula Nur Cahya. Nur Cahya. Wah, Loba tina Nur. nya. Nu tadi teh Nur Banyu. Ayeuna Nu newak Arjuna ge. Ieu Nur Cahya. Aya eta kuring nu mere bawang Nur Rohman. Paji Nur Rahman. Pantes itu. Ai itu nu tukang. Kuring Heeh. Nur Malasari. Da eta mah tuh istri. Dek ka mana sampean? Dek newak culik. Newak culik. Culik naon? Peuting engke Raja Amarta anu kakasih Yudhistira rek diculik. Usaha. Wanyeun Geus kasadap. tuh percaya. Geus kasadap urang ieu. Monitor lin. Ya, tuh tingali dina tangka kayu teh teh kamera wungkul deuleu. Kamera wungku atuh sembunyi. Pokona si laing ngalengkah di perbatasan ieu dina harti cilaka sia. Nyaho ti mana anjeun? Tina hate sampean Kunaon nyaho hate kaula? pokona apa tina rinat beungeut anjeun oge geus kanyahoan. Kitu benten atuh. Moal bisa ngebohongan hate mah eta beungeut teh gambaran hate. Benar kan. Setiap beungeutna beureum eta hatena goreng. Anu kitu teh kudu diteungeulan. Ulah Buah ka aing sia teh. Goblok sia. Rasana teh bodas sebenarnya. teu sadar. Kurang ngajar Nur Cahya. Apa kon wani marang aku? Ora wani dening ngapaku lanang koe lanang. Aji mula ti tegah dia. Pada-pada Bejaan dulur anu sawarehna deui. Kapung wakul buaya mangap manusia model kieu. siap. Ade cing hati-hati. Haling pot. Haling. Sawios ade ku abdi lah. Haling. Haling. Montong pipilueun sia. Jelema sangsara mah. Goblok. Jerowo. Semua ngadak-ngadak minta nyatu ka sia sangsara. Sisak wae goblok. Sok. Gas. Tong dihalangan atuh. Halo, bro. Gas. Kan. Siksa wae sia. Oh, percaya. Atena mamang plang sia teh. Sawios atuh ku abdi lah mundur. Awas loba batur teh ieu. Maju satria. Oh, saya. Da wakil urat teret. Naon sia lurat reret? Lamun teu katanagaan aing kabur. Wah. Udang sia. Ayo. Eh, Ayo sia. Lah. Dawala. Tulung. modar sia. Ayo sia. Lo. Dawala. Modar. Salah jang. Ulan. Cilaka itu pun lanceuk dialungkeun deuleu. Pirarian atuh. Wah. Tolong. Newo wae teh si goreng dodonges. Nya.
Raden Gatot Kaca Iya inggih. Satria Mulajang Tengah anu nuju matroli kaayaan negara. Leres. Memang di hiji leuweung aya anu dicuriga nanging sateu acan ngayakeun tinakan soteh. Doh. Teu acan ngayakeun tinakan soteh dumeh eta jalma teh can ngalengkah can ngaleuwihan perbatasan can nincak ka negara Amarta. Doh, iya inggih. Tapi ujug-ujug aya kajadian. Tulung. Saha teh? Lajeng Gatot Kaca Nyi Roro tina Mega Dutamana. Geus aya nu nulungan. Tulung. Alah, alhamdulillah Naon Kang? nyangsang dina tangka sukun. Totogeun aden kayaknya. Lah, aya Bang Bara dulu. Totogeun. Jalma teh boga rumah sakit teh. Ih, ngalanggar sia. jadi tulungan. Tulung. Woi, Kuatir. Teu aya deui aden. buat kamu ruluk udah. Udang. Alah. Da geus salamet. Euy. Euy. Aka salamet. Salamet. Ari silaing. Kuring. Tingali we. Udah. Udah. Alah. Kelek-kelek Gusti geuning teh Bapak Panglima. Semah kapihatur Bapak Komandan. Diuk. Daya Ahok. Salamet geuning kurang teh tingali aya Bapak Komandan. Aduh Gusti. Mana wi teh sanes kopi anan. Mana we sia karep. Alhamdulillah. Sekretaris PBB. Nuhun agan. Abdi disalametkeun agan upami teu ditewak ku agan abdi moal teu gepeng. Wah, pejet mah. Rag-rag kana batu. Diuk. Wah, teu pejet. Agil. Nuhun agan. Dialungkeun ku saha? Ku jelema ulah jangkung gede. Wah, gitu. Saku mata teh jangkung. Urang mana? Urang negara awu-awu langit. Patih awu-awu langit. Awakna meber. Beber Saluhureun agang sakedik. Awakna teh jangkungna non teh. sagi itu mah ya Tatona dina bujal. Percaya. Eta teh jelema teh keur diincer. Kunaon sia ujug-ujug ribut? Dek ditewak ku abdi. Eta teh bade nyulik Gusti Yudhistira petingge. Ngalanggar sia. Ngalanggar naon? Nu mata kudu apa kana ilmu militer. Strategi militer. Eta teh mangkeluk teh ulah waka ditindak engke maneh haruba bahaya. Lamun can ngalengkah ka ieu tempat Amarta. Ke perbatasan. Ngaliwatan perbatasan kakara ngayakeun heula pertanyaan. Jeung ulah ditindak heula belgug. Kudu apa kena hukum militer. Lepat atuh abdi. Ye, newak bangsat oge. Bisa sote dihukum hiji bukti, dua pengakuan, tilu saksi.
Da ieu mah teh ngaku. Geus ngaku naon? Parantos ngaku yen peuting engke teh bade nyulik. Ngaku manehna. Beureun ditekan ku maneh. Da mah sieun ditekan ku abdi mah. Ngamanehna ngaku utusan ti awaul langit. Maneh rakyat Nuhun. ngayakeun tindakan, laporkeun ka berwajib. Ulah main hakim sendiri. Ulah janji. Aya nu leutik serba salah. Bisi kami yang belit kablit. Sidik kuring teh niat bener. Niatna bener tapi salah ngalanggar hukum. Salah kaprah. Artina maneh jadi rakyat teu sadar kana hukum. Dikik balik Nah, kado. Aya kadua mengeunangkeun. Bari baeud deh. Aya kadua rarato. Aduh. Na kudu kumaha aing hirup. Mun ditengah dukung. Pada hati nanya aing teh. Baru deungeun-deungeun si age ka aing. Tadi dukung si Mahmud. Sumuhun rumaos saya agan. Tapi ieu teh wajib ditulungan aya budak ngora agan da abdi ge kabawakeun ku budak ngora. Ieu man bangkong pan. Nah balik deui. Naon? Nah, geuning balik deui, keung. Rasa gua batur. Bawa batur. Nah, keung sabab di hareup aya nu ngaresek. Eta babari balik cenah mah. Di papagahan deh. Kacanakeun abdi teh ku budak ngora. Saha? Ngaranna teh Nur Cahya. Saha? Budak ngora ngaranna Nur Cahya. Panginten karek 20 tahun mah. Ah, budak ora pisan atuh. Ngaranna Nur Cahya. Mun Kabawakeun budak ngora eta. wah eta mah jo ngajak gelut teh ka batur teh. Maneh cenah rek nyulik Raja Amarta. Nya eta teh salah. Bejaan jelema kitu teh. Da abdi teh apal. Gaul jeung kaula tiba heula tapi sia teu nyerep-nyerep. Aku teh apa? Duka kumaha. Dibawa kana kitu mah bodoh abdi teh duh. Bodoh karena hukum masih teh. Da ieu wiwaha teh duh. Oh. Kudu boga wibaha teh etika teh. Ugu manehna nu teu boga wiwaha mah. Kaing ibu sora me. Teman da baheula atuh. Da baheula atuh. Ngaranna teh Nur Cahya. Nur Cahya. Budak ti mana? Ai kapungkur teh teh budak teh di abdi keur leutikna teh. Nya dikukut. Diwarah ku abdi. Tos 20 tahun leungit teh budak teh datang-datang ayeuna. Ayeuna geus dewasa. Panginten sakola di luar negeri, pinter teh kan. Eta teh Saha teh? Eta Dewa Nur Cahya, menang beasiswa. jenius, kengeng beasiswa teh. Sareng beas beureum. Leuheung teh leuheung. Halus teh. Halus sabulan dipagi teh. Polontong anagan. Waniana mah waniah dengan polontong. Cekeng ieu cek abdi gede gitukeun ulah waka ngayakeun tindakan cing teh ieu. Ulah nyanyahoanan sabab di urang teh aya nu berwajib. Ah eta cenah Gatot Kaca. Gatot Kaca teh kala kasorana gede ai gawe eueuh. Ceuk saha teh? Eta ceuk eta. Ceuk Dewa Nur Cahya. Ngomong kitu ka kaula. Bejakeun cenah ka Gatot Kaca sok da aing mah teu sieun. Eta cenah Gatot Kaca teh nu gede liang irung. Bener eta teh dawala. Si dawala mah harita teh nuju kiih. Si eta masuk nyilakakeun euy. Di mana mangkelupna? Palih ditu Glan. Ini siap. Nah, teteh. Adukeun. Pan itu teh ti pihak urang Gatot Kaca ti pihak urang nek diadukeun sakali-kali. Bayang we. Ulah aing we nu diaradu teh keun manehna antep. Sekali-kali
Di Pali mana jalan mana? Bieu teh dialungkeun ku aing ge. Pokona bisi loba batur bantuan aing. Siap Gusti. Sun Gokong kaharepkeun. Percaya aing. Bawa jangkrik. Awas sing hati-hati. Siap lu isi. Sapraptan nepung Gatot Kaca sampun dumugi dateng arsa. Wala di luhur datang na Gusti. Moa anak Japati gitu. Wah, anak Japati. Ponggawa Anda ba Wah, itu Oh iya, sorana gede wah. sorana. sopo haranira nanya ka kaula Weh, gini si itu. Ketemu lagi nya. Wah. di mana sia teh bieu teh ku aing ditotokeun teh sugan aing modar Urang mau colena. Rag-rag di warung. Nah, hati mawa kerating deng. Di dagoan ku aing mawa bubur ayam. Bubur. Nah, saya teh bubur mah paragi cangkeng. Kayak gitu. Bubur gitu, bubur ayam, bubur memaut. Maut mah gugur. Gugur. Cing ah, ai gugur mah ngabeledug. Jelegur. Jelegur. Ngabeledug mah jurig. saha ngaran anjeun ngaran kaula Jabang Tutuka Wah, kesuartan. Jabang bayi. Jabang Tutuka Gatot Kaca Gatot Subroto. Gatot Kaca Purabaya Puru kuntul karitungu. Purabaya Hancing Jaya Kancing cetet. Kancing. Carikeun. Ngerikat gitu akhirnya. Nakis lebih kapas gitu boy. Mata kekena ge rikat aing mah. Kancing Jaya Krincing Wesi Krincing wesis. Besi. Krincing Wesi Arimbi Suta Harimwi lapar. Kayak ku beres. Refleks gitu akhirnya. Percaya. Lebih kapas-pas we. Arimbi Suta Bima Putra Refleks gitunya. Lebih kapas-pas we itu. Bima Putra Badalungan Badalohor. Cepet gitu akhirnya. Lebih kapas-pas we. Wani marang aku ora wani dening ngopo Acan. Alah, dengit. coba maju kurang ajar ayo pada Geuleuh ti tadi kene aing kasih aja. Jadi jeung si Huis eta mah. saha ngaran sia ngaran kaula saha Semar Suta Siti Ragen Suta Bagong Astra Jingga Sepot. Sutisna Abdullah Uned. anjing lu baru baca teuing saja modar sia
musik sia modal sia Ya itu. anjir bisaan euy Ya gitu. letik-letik iya gue anjir berat euy Berat. alah Berat. wes Berat. ya woi Aduh. Eta anjir Rika teh gitu teh mah. sangka euy Tukang ulin atuh. woi sok sia alah gelo aing ditotong Aya naon? panuju Wait! What? Lieur kan. Ini digawang kacida siapa jengguluh kayaknya. Oh. What? What? Alah liur euy. Moal teu ulang. Naon? Boa gay sia teh. Homo sia nya. Weh. Pek anjing pek. Homo dititah sia mah goblok. Mau diasongkeun. Ampun. Mau diasongkeun. Weh. Dulunya indit Kang. Terusnya ngingking tuh. Eta tetunggulan Kok gitu bulan bangsa naon si Gatot Kaca. Woi! Hui! Penastik kersayang tumampa. Iya inggih. Leungit Senopati Dadia Dewi Gedeng Permoni. Ampun teuing Gatot Kaca. Curig awewena. Boros. Gan, Ya. Dong. lebar agan. Awak. Awewe cacageun. Awakna memulus. Awak nama bodas. Maneh we tuh nya. Agan heula. Ampun. Makin jadi buat agan heula. Kunaon agan dari tewak? Alamat nanyaho. Dek lompat ka mana tah awewe. Sah!
ngrasakeun sia. Penasti kersayang tumampara. Duh, iya ge. Ieu patih nagara wau langit dijamah ku ieu sinatria. Lengitan pelbihilang tanpa kerana jangelek jadi lurah togog teh juman. Iya ge. Ya. Wih, Dasar tukang lolodok. Asal dunya paduli picilakaeun oge. Tuh sedaya-daya. Upami henteu kieu apan urang teh sami-sami tugas. wah, sampai kepentingan atuh. Sadaya-daya nyangakeun upami lepat naon hukuman balik. Bisi kapangih ku si cepot sia disiksa ge. Teu pindo dam init. Ucing-ucingan jurig ieu. Tapi kalau meski itu tahu ucing-ucingan. Satria. Geuning ieu teh Raden Gatotkaca. Ngomong naon sia ka kaula? Bener sia nyebut gede liang irung. Kek saur saha ieu teh? Tong tadi aku. Kaula lain Gatot Subroto. Tapi Gatot Kaca. Oh, si cepot nu ngadukeun ieu nya. Geus masalah deui. Si cepot nu ngadukeun. Cepot. Pot. Kang, itu di saurang. Cepot. Akang di saurang. Marekeun datang sieun. Damola. Abdi, Pamulikeun udun. abdi aya agan abdi aya. Nah itu sekolah. Pamulangan nana pan gede. Kabeneran sia dipaehan ku aing. Tos ini si cepotna. Kantun aya sidawala gerepek calukan ku agan. Koskan bodoh. Lah, Ulan, nya aya. geus sarua jeung sia aya. Koskan bodoh we. Urang teh sanes domba tong diadukeun ku nu laleutik. Anguran urang sadayana cingasuh anu laleutik supaya maranehna araman. Tarang terem. Ulah nepi ka nimulkeun hal-hal anu teu diharapkeun. Mun urang salaku pajabat pasea sawajing mere conto kanu dihandap. Ngomongkeun kelemahan gitu. Nemongkeun kalemahan urang. Mangga. Ayeuna urang sareng urang ngajugjug negara au langit. Persayakeun ka kaula pikeun newak jurigna. Anu geus jadi korban teh tuang Rama. Bima, Arjuna geus diteluh geus ditenung. Ayeuna tos dararamang. Hayo, ayeuna kumpul di negara au langit. Mangga. Aya alamat anjeun urang mana? Engke ge bakal uninga. Mangga, sabe ku Bapak. Kocap kacarita. Duh, Di negara wau langit ieu opat satria. legend. Nur banyu, nur bayu, nur geni, nur bumi sampun dumugi dateng arsa. Hengge. Sampurasun Rampes saha? ulah kaget denawa. Hey, 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 hey. Kaget denawa. Kaget denawa. Kersanggama
jalan ke Bihu jalan nama ke Raja Galuh beralek masul kencing mah bade pajau pepejeuh pami wangsul kencing mah kurang pajau pasir koja karapitan pitapakeun teu dibantu abdi sumejak pamitan enjing mah bade dikantu anak bocah aya budak ngora ieu. aya opat bocah datang ke hareupeun raja dek neangan gawe Rupina pulang. sopo harandira wong ngendi hawamu ngaran kaula Nur Banyu Nur Bayu Nur Geni kaula Nur Bumi uluh tina nur kabeh Nya aya naon nur budak sakemara. datangna ka dieu ayeuna teh anjeun teh geus kaleuwih geus leuwih teuing ku ayana anjeun teh dunya resah Doh geus kalangkung. nya ge raja-raja nu geus taluk ngirim upeti hatena mah teu rido ka sampean Geus kaleuwihan tina kana. salilana anjeun neangan kesenangan bari ngarugikeun batur neangan kesenangan dunya keur ngabuahkeun neraka di poe akhir mangsana kaula anjeun geus liwat nista maja utama wanian eta budak ngora Bepeleukek budak ngora mah. pepeleuk sia kawas anu heueuh wani ka aing Budak kamari sore. hah tanggung jawab rasikona ditanggung jawab ku aing bener tegalara tegapati bener iya rasakeun sia Doh ieu denawa inggih. hiji raja anu gagah sakti mandraguna awak ngajungiring nyaeta Prabu Jagat Netra Iya inggih. nyalangapkeun bahamna atut salangapna sagede jublag sihung rangeteng ieu opat satria diseuseup Sedot. disedot ange aji gentra sewu Inggih. atau abus karena bahamna opatanana cing darorok dok tulang-tulangna digegel digayem ku ieu raja nya ya Sasarap terada siapa. meuni rarangu tulang-tulangna budak ngora Keur meuceuna. mun dina hayam mah keur jajangkar nikmat Nyanya atuh. ngadahar daging jelema Leres. mumuluk aing Aduh, rarangu. Aya alah aya nu nyurungkuy aya nu melak. Moal cingirna nyelap Iban. bilatung dulu itu
biasa di adonan jadi wujud si Semar muing meureun ku aing teh asa di adonan meureun dihijikeun asa kaoplos asa dioplos deui teh si Gelo lah datan nira tangga demang datan nira tangga demang ewu pakulingan rana geus datang deui saurang sahaya kaula panserna tina opat nu digayem ku anjeun tadi panserna saha Dewa Nur Cahya buktina panserna oh gitu yeah. Hayang dibuktikan tenyo aing lajeng Dewa Nur Cahya lebet deui kana wujud Semar Badranaya ari gorehead gorehead bener bawang dek nepi ka mana sia diadu jeung aing yuk si eta gini ya si eta mau dipecah-pecah ke kabeh jadi makhluk si eta mau ulah aduh aing mah kaduhung dielek ketek dielek ketek musik ulama ni ngagugahkeun macan turu sia ka aing sadeuneuk-euneuk lagi satadina ku aing teh moal diganggu sia teh tapi bongana ngelek ketek aing jeung ngelek ketek Nagara Amarta dina harti baka ngawut-ngawut falsafah Nagara Layang Jamus kali musada aing bagianna sok urang ijen jeung aing alah jomolotot itu Semar kagok borontok kapalang belang aing dinu lega sia di dagoan ku aing di alun-alun yo keluar sia lewas itu mah alah aing mah kaduhung wa kadiheureuyan teh si eta burukan teh mah bahaya bahayana na taku si eta mah dieuneuk-euneuk tapi teh nyokeun hayang nyaho nepi ka perbabuan lempeng pisan jeung lawang karaton denawa tresna tika anggangan oge Arjuna Bima tuh Yai kaula nundra ka Batara Yai Bima anda apa kakang katingali tadi sabaraha satria nu lebet ka karaton cing aya 5 degene aya 5 tapi kaluarna ngan saurang tuh saha nu turun ti karaton dina tetecean geningan eta teh Kakang Semar orangnyana si Semar wah eta burukan teh mah dudu wong samanea tapi subut ulu cupu ge eta terus sing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusa Semar ngajawanta lumatak tong diheureuyan sia rumaos Kakang banting sia ku aing wah nya jemel kalinya eta teh jimat ulu cupu Pandawa karuhun belegug nya titipan ti para kaum gampang pisan kapangaruhan teh sia Yai daulat urang bantun hakikatna bae naon upami Arjuna teu kitu ieu kajadian moal kieu ieu teh parantos aya dina skenario anjeunna tukang lantaran atuh bener ieu sadar Yai sing sadar sabab upami kitu engke bakal patugang-tugang beda paham teras sareng dulur deh eta lo nuntun aja jadi ulah nyabelah ngaji teh
kudu lahir batin dunia akhirat salah bener moal normal manusia lamun eueuh iblis jadi ku ayana iblis teh manusia tiasa dewasa kitu ge keur nu mikir urang lalajoanan teh kumaha sepak terjang banting tulang Kakang Semar Gatot Kaca ulah pipilueun cicing antep cenah Kakang Semar siapa dan ka dieu dah Kang disauran ku Gusti Batara nun sembah ka pihatur lan nuhun pot lan sembah ka pihatur agan Nuhun, Pot. Bener Bapak sia cenah dipaehan. kusaha Si Arjuna. sawios Ka dieu. Peke sia tah. Sok. kayak kukulinciran sok da dipiwarang pek pot kayak siksa kaula kukulinciran anak Si tarik Kakang. awak lu teret lamun si otang nu nitahna dae kayaknya ganahna tong sok kitu kan atos nu atos magan era Urang lalajoanan tingali si Semar. Sia di tengel huluna mebes kana jero taneuh. Muncul deui. aya keneh leuwihna Cikan sia maneh. sapternyu ieu Cing sok. rasakeun sia penasti kersayang tumampara Duh, iya inggih. ieu denawa asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan Leres. ku tarik-tarikna tenggelan Semar Badranaya anu ngaluarkeun kakuatan nu luar biasa Iya inggih. hingga ieu denawa amur rasut paburinsai ngulon ngetan ngidung ngaler jadi cahaya beureum si horeng ieu teh kumpulan tina nafsu-nafsuna Sang Hyang Rancasan Duh. anu aya di alam marakayangan. Wiak! Ampun! Ampun! Jurig sakti setan kumawasa. Duh. Melalui mulia tibatan manusia. Sumuh. Sok sia. Mereka mana lompat ke nyawa. Kabina-bina teuing saya geus ngaganggu teh. Ari geus karek. Kaleuwih teh dulu. Geus karek ketek teh bunyi. Ya, Kulang. selamat sararea. Alhamdulillah kulang. Mudah-mudahan urang sadayana ulah sare sore-sore. Eta. Sabab si eta mah neangan bongohna urang. Neangan lemah. Di mana hate lemah, di mana hate bongoh. Si eta anu bakal ngawasa dina hate cu. Sumuhun wae. Nu matak cing taliti jeung ati-ati. Iman takwa pageuhan dina diri cu. Istiqomah jejeg anseg ulah ungut kalinduan ulah gedag keanginan. Sakali manusia tetap manusia. Leres. Ya, Kulang. salamet anu nonton. Alhamdulillah. Salamet nu ditonton. Salamet nu icalan. Salamet warga masyarakat pamulihan sabudeureunnana. Sumuhun. Salamet pakuon anu dilalingihan ku sadayana. Leres. Wilujeng masjid anu sakitu agrengna wilujeng ngeusian. Amin. Nya cu. Leres. Wilujeng oge ieu bumi lemah cai anu ku urang sasatna diansikan anu kageuleuhan kakeumehan Leres. ku kitu ti uasa para kansa mugia ngahapunten
tina sagara pihak kalapatan ageng sumawonten alit Amin. rampung daud tutas pangandika permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos diasa patepang deui cag diwa